Siap. Pun sapun sampurasun. Kami nyari nunggu Gusti Nu Agung pinu pagoda setan anu dilaknat. Raya nyebat asmana Allah Nu Mawelas tur Maha Asih. Haturan kapapayung pangagum negeri. Para inohong dina bidang atikan katut kidulur jeung baraya nu hebat marbayaksa. Sejami rek ngaguar pangarika seni tutubusan para pujangga nu netes jadi tradisi. Rek diapi, dijaring, ditimang ku keimanan diri. Dangiang di Sunda, dangiang seni urang makarkeun kuda ditingasi. Rahayu, rahayu SDN Cijeungjing hiji Jati Gede. Prosesi pelepasan atribut paturai tinun kelas genep baris dikawitan Bro Wiyaga. Uang leweda, kisah kenapa dosa adalah orang mulut yang salira.
Ayo bapak obet kalau ngate. Aya Banyak. biar aku Pak Obed. Anu kanu sangar medisian ada? Aya. Alhamdulillah. Ayo bapak komite ayah. Aya tadi teh. Tidak dulu. Alhamdulillah. Tadi saya bapak nggak mau bapak kepala desa ayah. Ibu kepala desa. Aduh acan. Wios mah di bahanan buah orangge. Aduh, matur nuhun. Jajak Allah Rasul. Aya bapak obet. Aduh, alhamdulillah rabbil alamin. Sing sehat abahnya, sing sehat sadayana. Aduh. Lain kacawiaga. Astagfirullahaladzim. Atuh hilang. Aya naon? Ari si Agung di mana? Astagfirullahaladzim. Gusti Agung. Abah masak pohok itu. Oh, aing geus boga nu kolot teh sok boga nu ora. Lupa Lain dulu si ya. Abu tadi ditinggalkan di Tegal Jarong. Aduh, astagfirullahaladzim. Abu di mana aja Abu? Abu di mana aja Abu? Kemana nya? Sani malan kene wae Abu. Astagfirullahaladzim. Eta di janjian di jam 5 subuh rek di make up masih kene nyegrek koyak ieu. Abu. Nah, ayah geningan harinya nih tas di mana wae. Astagfirullahaladzim. Nyarek naon atuh? Make ka Depok. Rek naon ka Depok sagala rek naon atuh? Aduh, nyari segala lain si eta mah lamun kulagu sok norojol geura. Sok norojol si eta mah cing geura. Lamun dibere lagu sok norojol. Heeh geura. Pung cenah ning Melisa. lain ai maneh ai ninggal poho ai mau ngaduit muli pokok kumaha atuh apa di latihan teh tapi itu tapi kebaina butuhnya bernaon aduh alhamdulillah ya rabbil alamin amu kadir lah kadir sakedeun dia cicing ati rek kaul heula cicing tapi aya itu kadia aya poinna ibu kepala aya poinna ka ibu kepala kaula kadia cicing so aduh abu cicing tukang naki abu kada tukang naki abu siap
Pisahan teh ngora kene. Oh, pan abah obe teh geus kolot. Make kabel aku loba-lobaan euy. Bener pisahan maneh. Nu penting mah ngahiburnya. Rek kawan ya kalau orang jemput heula. Atau sebenarnya kadia deui. Urang kadia deui kapong gawa deui kadia. Cicing ya. Aki. Aduh dibalik ngomong teh. Ini kadia. Ayo nama ngeus ulah loba deui. Ulah loba suka kapituyon. Urang papakeun itu tuh babaturan urang. Dua wakil siswa anu baris jengkar SD tinggi. Aki mah sedih ini. Ayo mana sedih tuh? Siapa nurus tunjuk sedih dari tembok PPS? Ini nurus tunjuk. Ini aku udah sedih. Bakal papisah aja ibu Imas. Wah sok nyarekan ke Aki. Bakal papisah aja ibu kepala. Bakal papisah aja ke baturan. Aduh minum. Kalau lama buah aja sok dipadokan ku Aki. Ayo nama dibahankan ke orang Siduraja. Nges urang papakeun hayu anu baris jengkar PSD Cijeungnya. Nges ulah sedih wae ini. Ngurus kita sedih mah moal aya tungtungna. Anggur mah naon? Cicing aduh. Anggur mah ini urang seueur doakeunnya. Mudah-mudahan sadaya nasib sarehat, kapanjang kapunyungnya. Urang papakeun tuh umur-umur tam-tamang geus siap sayaga. Ayo urang papakeun itu tuh ibu kepala sareng reng-rengan siswa kelas genep nanya. Bung jaga.
Nagawi sejak pamit apun sanes tesono cunduk waktu nubuk daun ngajang abdi alit tebi namun tidieu rekasa gantun tina pilayan sareng dawa ninggali rumaos abdi rumaos abdi ampun nu kasuhun podo abdi pangabdi ibu bapa kasesahan sihapunten sukri dosa. putra ibu anu kasih hidup nuntut ilmu masih rajin anu gelis putri ibu gerak tandang nuntut ilmu ijazah tos kaboyo tuluykeun hanca jeung cita-cita hidup sing apanjang apun cu kinu kahong urang udar eta lambang urang tumpul eta simbol diwanci ieu hidup baris jengkar hidangan ieu hidup pisan baris lepas di warga SDN Cijeung Jinggi di Jati Gede beraha anaki rahayu rahayu rahayu.
diaturanan ke Bapak Komite kanggo naik ke panggung aya prosesi pamasrahan pangjajak ieu dua waktu siswa margi parantos jengkar baris dipasrahkeun di ibu kepala ka Bapak Komite sekolah mangga agar pina pewakilanana Bapak Komite kanggo ka panggung. nyanggakeun kembang winaya harapan bijajagaeun mugia mangkok wigar mangsa usul ruang jadi kamu beranak Sewu mohon pangantik nu deuleu jejeuk nanti ngasuh sirung-sirung bangsa asa salirana terat demi kajaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun Ibu Kepala salami genep tahun parantos kantik ngadidik ayeuna panginten baris uwi deui ka komite sekolah. Hatur nuhun. Maka ibu bapak guru ngabaris adek mantosan adek ibu bapak guru ngabaris kanggo musabaha oke orang tua kelas genep mangga. Barabat payung kamasa lumungsur yang mulutmu biar cahaya ibu orang tua siswa yang pengeran siswa mohon sumorot di tahun siap musik maju musik musik Rudi monitor menawi biasa kahadap di dia sabaris. Sabar ibu-ibu sabar. Eta kaca pina samikeun Ikan sorokeun lagu. Ibu budare dawe lagunya Bu. Bu. Kamu
tahun gening geus kalar sempal guyon gogonjangan sini asih ku pangarti ayeuna nincak mangsana urang paturai pajauh pas ini urang tepikeun ka dieu lalagon urang tepi ka poe ieu kalimanti urang cangkrep dina hasi prosesi paturai dengan kelas genap SDN Cijen Tiliji ngadatawakeun tina segala kakiranganana cag kemang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotata cag